syukur keur kumaha parenan di Lebak nah tinggal langgung kadinya hanya tante keur kumaha pare nuju cara ricing di sawah cing balik bisa ngomong deh maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh duh kada terang pare awewe ngalu apaan pare mah digambarkeun ada dewe Sri Sri apa sih Sri apa nusuk diangge kana gorengan teri sama teri mah di mana orang geuning boga pemajikan orang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri anak tere jauh tere mah di mana orang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi tere beleguk mah tere mah samara mah sereh goblok si cepotnya tong dilawan atuh bari nage sarwana eta ka mana karep we ngomongna teh si goblok eta ku sarwana atuh kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karep we kuas jeung menak ai menak mah puguh sok hiber nu hiber mah manuk lain menak hari manuk mah di mana urang geuning di jalan Papangihan aduh euy ieu manuk duit menak sama sia teh jauh teuing ini ngomong teh mah nya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mangi barang di menak urang kana tak-tak di punak beleguk teh mah tuh atuh sia teh kabina-bina teh jang tong dilawan aja punak mah hanapeun sirah punuk sama aya punuk mah dicarekan batur geuning urang teh ini punung teh beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung nama nah sia teh punung nya punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewe piteungeulan euy nah mah keur piteungeulan ditudung maling ditudi teh beleguk ai tuding mah geuning sok dioperasi suwing teh mah ai suwing mah geuning sabangsa jeung entok soang ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebangan wae teh soang teh mah tuh ai soak mah baju di mana di berewekeun teh soak teh mah eta ku dilayanan wae atuh teh garelo anak si Semar nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali teh goblok tuh kabeh we gelo ieu mah eta sarwana atuh awalan can ka bawah ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah ali beleguk ai ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ali nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh ai lili mah geuning sok dipais lele teh mah berjalan rauh atuh ai lele mah tuh di mana orang digebuk ku batur teh wani ngelawan lele lewe
ai leweh mah dengekeun naon apa pusara ge hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih mah sabangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana ieu sarwana gelo kabeh ai keleuwih mah liang belut geuning aduh mani keleuwih mulisit teh mana teh jauh atuh begini itu mesti jalan raus ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap waduh mani mulisit melesat ya melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng